Wow, aya boleh nyasap ka dieu euy. Ngomong naon maneh? Lain gitu Kang Aceng. Lamun erek mandi mah ulah make kacamata, engke geus mandi baru ngagaya. Rasain loh. Emang enak. Aing baraseuh. Kunyuk deulekeun ku aing. Aduh, Kang Aceng gaya mau mandi pakai kacamata. Oh biarin. Nggak kasih tahu apa. Pergi. Tuh si kunyuk keur mandi ku aing cokot bajuna tuman. Mana ke mana? Ka Kang Aceng, urang kerjain Kang Aceng tuman. Ya, yuk. Baju aing ke mana ya? Aduh. Aing balik kumaya ka imah. Tuh baju tuh. Wah, aya daun. Pakai daun we ah. Angin, belajar lemah purba. Heeh, anu kitu mah jang harus dikerjain tuman. Heeh.